Anjeuna di teteangan. Ternyata aya di daerah Pakidulan itu. Pakidulan. Kepenak deui nya. Kepenak deui ya. Aya Neng Narmi. Berangkat kok Neng Narmi atuh. Iya. Asik. Mana cu di haturana. Dia maku polos-polos nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah gitu. Sama. Hari Neng Narmi kamana wae nembe kapangi kudu jadi lanceut teh. Aya Kang nya. Aya. Kitu lah sakedap. Mohon. Dilikin Aritos Ageng, arek nembean Kang Kun-kun. Gua kakek di pilarian tidak pulang dikucek-kucek ke mana Neng Narmi teh. Aya di dieu. Siwa pas pisan manggil ieu teh nya manggil musikna ka Neng Narmi. Ih, atuh siwa teh. Neng Narmi, pangitan nanti bade ngagalinekeun lagu naon? Jadi insya Allah dina wengi ieu sim kuring bade Ngagalinekeun lagu Mawar Bodas. Mawar Bodas. Eta ngomongna bisa kitunya Mawar Bodas. Ayo, Neng orang mana? Orang pokoknya namanya kunaon ngomongna bisa jadi kieu soalna Orang campuran ti Jawa Barat Banten. Banten. Orang Banten ya. Siap. Eta ya artis di Banten teh cenah cu. Ari di Banten di mana eta? Ngomong atuh, sok. Ya heueuh atuh Kang. Coba sok ngomong. Jadi kunaon abdi mana nyebatkeun abdi teh ti campuran ti Jawa Barat Banten nya soalna lembur sim kuring teh di Poncolot Gunung. Perbatasan Jawa Barat Banten. Lemburna naon? Lemburna teh Desa Sinargali. Kampung Cicemet pokok namanya kanggo kasepuhan Cipta Gelar. Cipta Gelar. Terus kasari Neng? Kanggo Ka Abah Ugi Sugriana anu aya di kasepuhan Cipta Gelar. Terus ka baris petani pamular anu nuju berkreativitas. Terus kanggo rerencangan abdi rerencangan abdi sadayana. Oke. Teu hilap ka mamah anu cenah hoyong dinyanyikan Ece coba atuh pangnyanyikan lagu Mawar Bodas. Ece berarti Ece kumaha mang Ece. Kata siapa Cang? Anak mama ieu Ece enak nyanyinya. Aya Mawar Bodas kalina Malaya. Iya Neng Narmi Banten. Bodas kembang uja diimpi